Sampurasun. Wilujeng tepang deui barudak di bumi sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Ayeuna urang bade diajar cara milih babaturan. Ulah asal milih kadenya barudak. Tah kieu pan coy meganya saur dawuhan Gusti kieu dina Siloka pasal 13 ayat 20. Pek nyampur jeung nu pinter tangtu pinter, pek babaturan jeung nu garejul tangtu ancur. Tah kitu milih babaturan teh nya Joy. Tah Mega temenan sama si Agung. Kunaon kitu si Agung? Sengajak bolos wae. Mega atuh milih atuh babaturan teh jeung ulah jeung si Agung. Engke Mega diajak bolos wae. Kamari bade bolos geuning tuh diajak ku si Agungnya. Nya mah, tapi dah si Kakak Joy juga temenana bareng si Asep. Sok tara ngerjakeun PR. Si Asep geuningan. Ulah diturut si Asep sok ngerjakeun PR. Paingan kamari PR na teu anggeus teu dikerjakeun gara-gara si Asepnya. Nya. Ieu oge nya bolos rek bolos tak kamari diajak ku si Agungnya. Nya pas rek pramuka malah jajan. Ieu mah barudak teh. Kieu tunya hiji deui nya ku mah dituduhkeun ieu dina surat Korinta. Tah, surat Korinta pasal anu ka-15. Tah kieu disebutna dina surat Korinta mah ieu barudak. Surat Korinta anu kahiji pasal 15 ayat nu ka-33. Mana geuningan? Tah di dieu tah aya disebatkeun. Tuh. Cobi ku Mega diaos. Aranjeun ulah kabobodo sabab pergaulan goreng ngarusak sifat nu hade. Pergaulan goreng ngaruksak sifat nu hade. Jadi milih babaturan kudu anu hade, ulah kanu baraong. Tapi ulah dipikang ngewa nu baraong teh. Ulah ali mah baong eta mah ulah kitu. Tapi saya nama di papatahan barudak teh babaturan anu sok baong teh di bejaan ye ulah kitu. Tapi ulah urang miluan, ulah nurutannya Joy emut. Tah barudak nu di bumi kitu oge nya milih babaturan teh kudu anu pinter maca kitab suci, pinter diajar, pinter kumargi taat kakolot nurut resep diajar kitunya Mega Joy emutnya ya. Hayu atuh ayeuna urang ngalereskeun itu heula yuk. Hayu Sok atuh barudak sakitu heula nya tepang deui dina acara Caki Carita Kitab Suci. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.